A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Latublawunna, yakin sing tepi naoge bakal dicoba temenan aranjeun kabeh. Salamat teh nun tauhid nun ropa jejer jadi jejer bisa mana nasukul latuh tabarunna, yakin sing demi nake bakal dicoba temenan aranjeun kabeh fi amwalikum dina harta aranjeun kabeh. Lu boga harta dicoba ku hartana. Naon cobaan kena kana harta faroidi. Aya kaparluan anu berkaitan jeung harta bil faroidi fiha. Boga harta rada loba kudu daek zakat ya, kudu daek sedekah. Atawa geus loba dicoba ku eueuh wal jawaih teh rusak. Dagang rugi, tani kubelit misalnya. Nah itu cobaan anu aya di usaha harese bisa teu sabarna teh ya. Usaha harese jadi bukan garut ke bukan itu. Dicoba bisa lalu diberi usaha babari obat dan bisa mawana bisa nya daek teu sampean coba kabeh dicoba. Wa anfusikum, terus yakin bakal dicoba aranjeun kabeh dina diri aranjeun kabeh. Kunaon bil ibadati, kita ibadah kijeng teh ya, tapi dicoba ku Gusti Allah teu keuyeung kita ibadah ya. Tah ibadah ku ngalakonan perkara diparentahkeun atawa ibadah ku ngajauhan perkara anu dicarang ku Gusti Allah. Niat ngalaksanakeun parentah Gusti Allah ibadah ka ieu. Teh Gusti Allah teh kita ulah digawe riba. Ya, ulah migawe riba. Ulah minjem kabang emok jeung Gusti Allah. Butuh ditinggalkeun teu da aing mah dicarang ku Gusti Allah tak kun teu na teh kun teu teh jadi ibadah. Itu nya lamun teu lah sieun teu bisa mayarna eta mah teu jadi ibadah. Itu mah ya. Jadi ninggalkeun paharaman karena diharamkeun Gusti Allah itu jadi ibadah. Tapi ninggalkeun paharaman kan lain karena Gusti Allah teu kasih ibadah. Jeung Gusti Allah ulah ngadu teh teu haram. Jadi teu ngadu teh da dicarang ku Gusti Allah jadi ibadah. Tapi lamun teu ngadu dawuh modalna atawa teu ngadu da teu bisa ngaduna, teu ngadu da biasa lagi di lepang ngadu mah hancur. Itu mah terjadi ibadah. Jadi harta dicoba, diri dicoba, ku
mangrupa aturan agama. Di samping ku ibadah wal bala ku balai dibere gering teh ya. Bere gering teh coba bisa teu sabarna. Dibere waras bisa teu syukurna. Para beli dicoba. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adam katsira. Wala tasma'unna jadi si kami lagi bakal ngajeng temenan anjeun kabeh minal ladzina jalma-jalma utul anu diberi ladzina alkitab kana kitab min qablikum sampai arajan kabeh urang Yahudi jeung urang Nasrani. Wa minal ladzina jeung jalma-jalma asyraku anu malusrik ieu ladzina lain ahli kitab non muslim nu lain Yahudi jeung lain Nasrani. Yakin sing demi nage bakal ngadenge adzan katsiron ya karena pilana anu lupa minasabi menyarekan tea watokni menyacan tea wat tasbibi binisaikum tasbib teh lain sana tasbib ngajar kalau ka awe-awe anjeun kabeh lamun tasbib ngarangdakeun cefa ya maka syin rebut nganyar-nganyarkeun nyekel jadi bakal papangi jeung cobaan-cobaan di luar harta dicoba ya diri dicoba tapi luar oke di pihak luar ya. Bakal panggih jeung cobaan terutama di kafir ahli kitab Yahudi Nasrani. Oke, kafir non ahli kitab Majusi terus nanti Hindu nanti Buddha segala rupa bakal manggihan bakal ngadenge adzan kasiron karena pilaraan lupa ku nyebarkeun agama Islam ku nyekel patuh dina Islam ku anu rong-rongan teh moal eueuh di luar teh nya menyarekan teh anu nyacan teh ngajak pelut teh anu ngajak kuat teh wa in tasbiru lamun sareng di mana-mana sobat arajan kabeh karena itu cobaan-cobaan cobaan tiba kana harta cobaan tiba kana diri cobaan di luar tolongan di luar wa tattaqu jeung lamun takwa arajan kabeh sieun ka Gusti Allah fa inna dzalika min azmi maka hari itu sobat jeung takwa eta min azmi tina sijakna pirang-pirang perkara terusna cita-cita tertinggi lah gitu-nya jadi mimma zumatiha ala yuzamu alaiha cita-cita tertinggi nu kudu jadi udagan utama teh eta ya tuh sobar tina sagala rupa cobaan mendibere sobar dina cobaan anu tiba karena harta pakaya kaboga ya sobar dina neanganana harawese sobar gitu ya ulah datangkan ngarumpak batas namun geus boga kita zakat sobar ngalaksanakeun zakat
sobar. Terus lamun dina diri kita ibadah sobar, kita ulah meninggalkan larangan sobar, kering sabar. Terus lamun aya rombongan di luar sabar terus deh. Pokoknya mah sabar. Dasarna takwa ka Gusti Allah. Tah eta nu kudu jadi patokan utama. Wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna. Maknanya bisa ta'dil bisa iya dina qiraat Ibnu Katsir, qiraat Abi Amrin, qiraat Syu'bah itu make ya la yubayyinunnahu. Berarti dina ahli kitab lamun musajid mah make ta berarti mukhatab dia pakai tanya. Wa idz akhadallahu ayat kur jeung kudu nyaritakeun ajeun ka Muhammad idz akhadha kana dina nalika ngalak ngajadikeun ngayakeun saha Allah Gusti Allah mitsaqal ladzina kana perjanjian jalma-jalma utu anu dibere ila kitab kana kitab al-ahda alaihim bitoroti ngayakeun perjanjian ka jalma-jalma ahli kitab dina kitab Taurat la tubayyinunnahu yakin sing demi lage bakal mertelakeun temenan arajeun kabeh linnasi kamanusa bertelakeun kana kitab kana kitab linnasi kamanusa wala taktumuna jeung yakin jeung henteu nyumputkeun temenan jeung teu nyumputkeun arajeun kabeh kana kitab. Aya perjanjian di awal dina ahli kitab dina Taurat itu ayakeun perjanjian di sumpah ku Gusti Allah erek nepikeun naon rupa perkara anu aya dina kitab ka manusa moal aya nu disumput panabadu maka pada ngabuang ieu ladina utul kitab hu kana eta janji jadi dilaksanakeun walau atuhirihim satu kangen kaum pemerintah ahli kitab teu dilaksanakeun padahal mah tadina geus janji nu aya dina kitab bakal dijelaskeun ka batur moal disumput eta perjanjian teh teu dilaksanakeun kalaka wastarau bihi thamanan qalilan wastarau jeung pada tukeurkeun eta ladina bihi kana kitab eta nya thamanan kana harga qalilan anu teu pira kalaka nya di mencekurang mah dijual aya teh itu diganti purga nu teu pira diganti ku kabutuh dunya anu teu pira jadi nu kira-kira henteu nguntungkeun mah ka golonganana nya disumputkeun nya nu kira-kira nguntungkeun ka golonganana jadi gembor-gembor sedangkan zaman hari mah can aya setakana kitab teh dan beberapa orang anu hafal kana kitab teh kana Taurat teh sehingga teu kabeh nyaho ngan saeutik nyaho tanu nyaho nana teh padahal geus aya perjanjian tadina moal disumputkeun dek kabeh ditembulakeun
ngan kusabab aya kabutuhan nu berkaitan jeung dunia nu kira-kira untungkeun bejakeun kira-kira ngaberatkeun sumpun seperti fakatamu khafafati alaihi aya riasa geus disebut ku ieu di nangate dibere kedudukan atau aya pemasukan didinya sehingga nu ngayakeun pemasukanana dilindungi hal-hal anu mata nguntungkeun kana eta jalma anu mere teh gitu. Dibejakeun anu kira-kira ngaheutkeun mah ditutupan termasuk sifatan-sifatan kanjeng Nabi disebutkeun dalam dibejakeun kenana teh deui manehna nu tadi bagus jadi kieu gede teh deui kudu nurut ka kanjeng Nabi nya fabi sama yashtaru fabi sama maka eta goreng-gorengna perkara yashtaruna anu nukeurkeun teu meuli jalma-jalma syirahum ari pameulina eta jalma-jalma halal jual lipang goreng-goreng jual agama karena harta pan goreng-goreng itu belian itu jual ayat Quran yang kepentingan politik yang kepentingan kepentingan politik lah jual ayat Quran yang kepentingan politik sadaqallah sallu ala nuri Ahmad nuril manazil ya